dinasti Gesang Hyang Widi Budi anti perata sumusur ke patepatan kedua pangatas sejadah berlayar tarik jangkar nampak dina sagala rupa tangan pamugi urang sadayana dina upacara adat di era new normal pamugi urang sadasing aya dina ginanyar kawilujengan urang sami-sami mendukung ka Yang Maha Agung dina dangat ayeuna pamugi urang sadasing aya dina kalancaran mitra seni pawitan karena sanu dipukuhuan ku kersana Ibu Hajah Leni Siti Nur Rahmah SSM Haris Pengantar Gendi Samsi SSM urang sami-sami nyaksani prosesi upacara pamapangan pangaten sejak di kawitan Bray ya bukan teman-teman anu pria mereka kedua panganten selamat pagi yang kedua panganten didadakan ayeuna uang abagiakeun pirang rajahan heula mudah-mudahan aya dina ginanyar kawilujengan oke pun sapun kanu Maha Agung nu kagungan kun payakun jelek kanten bral gumelar pangawasana sapun kanu Maha Agung nu kagungan pun payakun jelek bral gumelar pangawasan di langit pating karetik dunia pating polisi gumelar di alam lahir bagi muji syukur kanu Agung kecapna alhamdulillah bari muji syukur kanu Agung kecapna alhamdulillah raja dunga raja munah maring Allah dina ati anu dina rasa nu rumasa dina iman dina Islam kalawan nyembah asmana pangeran Allahu Akbar ya ieu basa urang paweakeun kasep Sidang kiru Sidang dingin Benjang ladang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alana jada rempling kieu ya uyah deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tronton. I love you para penonton. Kecap ningali aya nu keprokna ieu teh. Cinyu ketepuk tangan anu meriah. Alhamdulillah dina waktu ayeuna aki teh ngarasa bagja. Ngarasa bagja urang bisa papanggih jeung panganten pamugi sing dijanterkeun kula warga anu sakinah mawadah tur warahmah. Dina waktu ayeuna aki teh tenyorangan mawa pamajikan deuleu. Pokona mah jauh di jugjug angan dieu teh jauh-jauh mau ka dieu teh mawa Jessica Iskandar. Duaan aki teh kira urang panggil Nyai. Ka dieu Nyai. Hari ini aku cantik, cantik banget bidadari, bidadari aku. Lakukanlah diriku seperti saudaraku. Allahu Akbar. Mana tidak? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Gusti, doa Abah Agung, jumsi. Naon? Ye, lain tapi kaki teh lah ye. Lagu kita tadi hayang ninggal yang menikik teh Gusti, doa Agung, sing sakali dari laguna. Kalau asik katanya teler, jangan jawab sekarang. Lagu naon sia teh? Ngeunah eta teh laguna teh toka-toka. Aduh ampun. Abah, Euy. di mana teh ieu teh urang teh? Ieu teh di kebun kalapa. Sia kunaon baju baru seri wae. Pokok kahangsip Gusti. Agung. Allahu Akbar. Hei, kamulah dia sia teh. Ka dieu. Sia kunaon seri wae sia teh. Kemana sia teh? Eta nepi ka kitu lah Gusti. Allahu Akbar. Ka dieu sini. Abah. Naon? Aya lieur loba teh teh kieu. Kan wae. Dompet mah ulah teh ngahibur we. Di dinya rek sasalaman heula. Arek atuh sasalaman heula abahnya mudah-mudahan. Ieu kadua pangantin sing jadikeun keluarga anu sakinah sama wa Odin, wa Ici. Warohmah sia teh. Aduh gitu Allahu Akbar. Balalager urang dieu abalalager kabayun heula ka panganten sasalaman. Allahu Akbar. Gusti Agung sing karunya milik aja. Aduh, nepi ka kitu lena. Aduh Gusti ampun loba baronong sia ieu di kebun kalapa. Elo sia teh. Allahu Akbar nepi ka kitu. Kau kebelah dia ya. Aduh, hatur nuhun ya. Bapak kahansip urang mah pendek ya. Ya, ulah sok kitu sia teh. Aja bang. Haturan silakan ke keluarga sadayangannya. Aduh, ampun. Sasok. Allahu Akbar. Ai maneh. Aduh, ibu hatur nuhun di balalagar urang kebun kalapa. Jajal kana awet aja. Kenae sok. Aduh, ampun. Tuh, kabelah dia tuh. Almada, aduh, Gusti beri lagi. Sesalaman anu dia. Allahu Akbar. Aduh, hatur nuhun, aduh, Gusti Bang. Ayo kene tilmul tengah ka dieu ya. Aduh. Astagfirullahaladzim sia.
berdua. Woi, ayo kalian. Aduh, Gusti aku. Kalian sih, kemana sih kalian? Jangan kelas ini. Allahu Akbar. Apa kalian? Gusti. Alhamdulillah. Ieu teh mah aduh ieu teh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Aduh, iya dari iya. Aduh, asok. Nges. Aduh, Gusti Mah Agung lebih kakian aja. Yuk atuh urang pakaulang we mending ayeuna. Aya kena kala sekadang. Sakadang jumsi. Sia teh ka batu di betung sih. Allahu Akbar. Woi. Aduh. Astagfirullahaladzim sia teh. Pakai jeung disangkeun belagu. Hatur nuhun. Alah jazakallah keur kasiron aya kene kitu. Aya kena keur balalagan urang di euy. Oh, Bapak itu. Mana ngundang saha? Kala. Ampun teuing aing. Tolong. Dia mangkap aduh Gusti Mah Agung. Amit aing. Padahal mah ngeunah geus kada. Hai. Yuk urang pakaulan geus urang kada. Siap.
seni pawitan Magelang. Mitra Seni Pawitan.
Akbar di mana heureuy wae teh. Tindung dihandelin siam tuna dihanjuang siam sampeun ayeuna jalan ada jembat Sakitu panginten kasep ti aki, mudah-mudahan malah mandar kata pikiran kebingahan salajengna bulan kami pada prosesi acara sawer panganten maka bersihnya ditambut dua ibu
Selanjutnya orang lajengkeun karena prosesi acara sawer panganten